Dari eueuh batur mah teu bisa yang seri teh. Senajan asup kana paribasa jelema teh kudu amis budi, rek aya rek eueuh jelema kudu seuri ngewa we, sieun disebut nu gelo. Soma Abdi Bu. kayak gampang serian kadina sakedeung lah. Wanita mencetan maneh mah sok ada bangor. Tidak aku kadunungan mah. Astagfirullah, hadim la ilaha illallah, asa katorekan, asa henteu. Penting tadi ngajiasin menang 3 balik, salaki hayang salamat. Urang teh kasebut jelema gede henteu, jelema leutik henteu, sedang we kitu henteu asup golongan intelektual teu. Salaki usahana matak beunghar henteu, mewah henteu, tapi cukup di imah teh kumpit televisi boga. Tripicoder boga, radio 2 ban boga, namahan deui televisi hijikeun ke kaminantu, mun boga minantu teh mah upamana. Ari maneh naon bil bakat serial sakarupa jeung serikeun di dieu? Ih, nah teh ibu masuk gitu. Ya mah inget karena dongeng ibu. Ibu sok nyaritakeun lamun kukuruju dan tarang bakal manggi kabungahan. Ari kitu? Nyalahan? Henteu ari nyalahan mah. Ngan ari bunga abdi mah beda jeung bunga ucing. Ari bunga abdi mah di mana teu dipotong malah ditambahan eta kabungahan gede. Sanajan barijeng heuh. Cek paribasa teh mah nya urang teh. Hartabana aya duit loba di imah teh serba leuk. Sabun leuk. Televisi, tip, kursi jot. Sakitu halaripuna figura dipasang mah kaya cir sagarupa. Heeh. Kadaharan atuh sadia bangsa tina anggur, apel, buah, korma. Komplit. Tapi kekeh hate henteu tenang, henteu tentrem paing asup kana paribasa geuning nya Ki Geura Soma yeuh. Jelema teh sanajan beunghar ku harta, loba dunya, loba duit, tapi lamun aya hiji kahayang teu laksana mah teu matak jadi. Hei, ngalamun teu matak jadi Sugema segala rupa ge kudu celik putih celak numpak. ih sia lain celak herang juling cunihin sia ku aing ngapamelikeun urut geura dengekeun lamun jelema keur aya kabingung kasusah lir upama hiji nelayan nyaho nelayan Kan tenan. nu kumaha Anu di rumah makan. pelayan eta mah nelayan Oh nya anu di laut. Lajeng lir upama hiji nelayan anu keur diombang ambing ku cai gelombang sakitu gedena atau hiji nelayan anu keur numpak numpak para alah geus paur sia heuh kitu syukur da dituluykeun ka itu nama ai kitu kumaha ibu? maneh ka urang aku dunungan urang ka maneh ngaku bujang Nya. saha anu teu bogoh saha anu teu nyaah saha anu teu deudeuk saha anu teu geugeut saha anu teu memet kanu jadi salaki teh sanajan cek batur goreng patut da nyaah sorangan mah kasep Sanajan cek batur hideung, meni asa koneng sanajan cek batur penek, meni asa jangkung sanajan cek batur tukang ngawadul. Eta mah teu bisa dirubah deui da tukang ngawadul mah ayeuna ieu rek nanya aya mah mah da loga pangalaman nya ge budak ngora aya lalaki papan sok diabur cenah baheulana yeuh ari ibu di dieu kasup cerewet henteu Kasup ngan teu gede cerewetna saeutik. caritakeun we sama yeuh ulah asa-asa lamun cerewet lamun teu ngarasaan mah ibu mah cerewet ge lain alah batan manuk toed cerewet teh bari sok barang bere kaditu nulung kadieu nalang tah bere nu kekere tuh tulung nu butuh tah talang nu susah kawajiban cerewet sote nyaahnya Nya. Pokona mah ari keur salamur ieu mah geus jadi sabwir hiji we lah. sabri hiji kumaha Nya tukang tutulung paribasa tuh kaditu nginjem duit maka ibu Rukiah paribasa aya nu kamaotan keur boe tuh kaitu ka ibu Rukiah jadi kasohorna ibu di dieu teh tukang tutulung nepi ka seunggit awun-awunan ti desa ka desa ti lemur ka kacamatan pada muji pada resep. Ari maneh sok ngadenge kitu nu muji ibu Is lain ngadenge deui sok ditompokkeun. kumaha cenah Eta mah cenah ibu Rukiah komo keur anomna geus sepuh oge dang dosan teh sakitu aya karang dina pipi cenah bari jangkung alit ngalameor kitu nya mujina teh
Nya. Ari kumana sok ditemalan kumaha? Cek abdi teh kieu, boro-boro kabatur atuh da kabujangna sorangan ge. Boh barabere, boh nanaon inyeman tara hitungan. Gitu. Nya. Ya, udah meuli udun. 2 bungkusan tak kudu mahi sia sabulan. Oh. Manehna meuli kudu ngelun we cara kalta api di stasiun. Teh mana teh beki urut teh ti budak. Anyar kene ti keur sakola kelas 1. Ah geus lila we meureun. Jeung abak teh asa kara dieu. Pencetan. Entah. Ragab di pencetan gua laki mah. Meni asa carangkeun. Ari tengah langkong kieu heuh salaki teh wae balik eta ngimpi pinaonan geura maneh soma nyahoan teu. Ngimpi samping aya nu nyokot. Oh. Eta mah rek digadekeun we meureun. Sok pamohalan ari ceuk dina parilimon mah dibacanya dina buku. Lamun ngimpi tina barang awewe, barang awewe teh samping beuber baju aya nu nyokot cenah bejeuna salaki sok direbut batur tapi moal. Salaki di dia mah heueuh Kang Sidik tina rupa kana tangtungan kana akhlak jeung loyog kana pibegeureun teh. Nya ningali bodi namanya udang darah anak itu sasakan geus kolot mah buuk ngagondrong sapatu jangkung celana gede kahanap dina leungeun make rante. Tapi ku jujurna resep teh. Ku benerna. Beja mah beja, si anu mah teu nyanung 2 tilu bohong, 2 tilu mah monyet. Teu percaya. Oh jadi Kang Epa Sidik memeureunnya teu aya codekah we. Lain codekah wae. Naon Bang percaya ka salaki? Baheula waktu keur bobogohan tepungna asmara cinta jeung manehna kungsi ngomong berjanji akan setia untuk seumur hidup gitu. Maupun keadaan situasi sepi atau rame rek satia gitu sebenarnya teh. Asa ulah dipotong kumaha poho deui nya. Jadi panginten ibu mah nyaah we. Hor ai maneh. Yo, ka salaki malam aya ngomongkeun amak. Ngan aya salaki dia mah da ngomongkeun anak atuh. Ka Masigit memang daek. Da pugu anak ajengan atuh. Eueuh 2 tilu anak ajengan ti Cikalong. Jakat daek puasa di mana mah melayakeun puasa datara saumurna ge. Pangdaekan anak kitu maksudna jadi sok pabeulit kieu nya nyarita teh. Ari abdi mah nu kakuping gitu nya. Dina bab agama mah Pasidik mah kira. Tapi upami ibu mah upami tablek di muka hadirin deh dah. Tina rupa karena sora serewel bari hade upami tablek dia mah. Or, mana can nyaho nya? Juara Jawa Barat tahun 1825. Bisi mana hayang nyaho? Moal aya atuh jago kuro. Surat naon? Surat alkohol asana. Asa alkohol poho deui ayat tukang kaput asa si ayat teh asa anak encun gitu. Poho deui. Nya surat alkohol lain da make terjemaah baheula mah make godaan setan cenah poho deui teh nyararaho pokona mah kitu saana mah. Baheula inget keur jadi juara tilawatil Quran. Nangtung di muka yudium gitunya anu aya mik teh nya nangtung deket mik barangong juhro kuro eta jelema ear na maledogan lain lumayan da 2 tilu nya aing ngomong nya cerewet tarik padahal mah nya hate mah bersih eueuh naon rek we lamun maneh nyaho sama ieu ibu mah keur ngora diparabutkeun ti jaman walana ge itu hayang ieu hayang ka sinyoh hayang ngan ibu mah pengkuh memegang ketegasan sikap batin dapat menguasai diri tidak mudah goncang selalu terarah mencari cinta yang bahagia gitu ibu mah kada asmara emangnya asmara teh cinta nu pangluhurna tapi sewaktu-waktu sepi mah teu naon da eta mah sepi ngaranna ge. Alah ai ngiring-ngiring nyarios kitu sareng ibu ari mah sok gegeran sok bibir teh miru leuwih lewai komo keur anomna nya ibu mah. Hor, ya ibu mah ahli seni. Karena nyener menang 2 tahun. Baheula geuning kadengen teu mana aya gelar si puyuh cenah si puyuh. Disangka ibu buntutan. Si puyuh. Ari nu kadenge ku batur sasoraeun da harita mah sebelum Masehi. Ibu disebut si puyuh, ari nyener nu kasohor lagu eueuh deui. Tung mila dia adu boksen. Karesep ibu.
Kana orkes Malayu hayu, kana koroncong hayu, kana dangdut Malayu hayu. Harita kita malah naon teh nunutan teu nyata ngupingkeun ibu ari maneh asal ti mana Som? Ari kawit mah tidak rungdung Darungdung Darungdung Malebet ih sanes Karang Tengah. Oh ai bapak aya keneh nya Bapak mah kapungkur zaman Jepang maut. ari indung Ai cek sakawal aya, cek sakawal eueuh, cek sakawal deui abdi teu boga indung cenah. manya dalam mata boga indung Nya kitu jadi bapak boga ari indungna teu puguh, beja tapi pipira aku sugan ari jelema tanpa indung mah. Sugan. jangjina teh poe Senen salaki trek balik nepi ka ayeuna eueuh wae. Boga salaki tukang jual beli mobil teh heueuh sawaktu-waktu ai keur boga bati gede ngeunah kan hatena teh. Dupi eta pas di ka Jakarta teh bade naon? Pan ieu rek aya mobil deum beulieun. Tapi teuing kumaha da duit teh mawa ti dia teh ngajual dinar hiji kongkorong hiji bahar dijual teh. Sugan we atuh salaki teh jol ka dieu datang mengi kabungahan gitu ka bagjaan. Ari ka majikan mah da nganyahokeun ai balik teh mawa duren, mangu heueuh geus nyaho kitu kana adatna mah. Asup angin gitu. Urang kerok atuh ku abdi Bu. Lah entong sia ngararewa, sia ngerok dunungan. Tah. Buka panto. Taong heula bisi lain kak sidik, cing sidik naongna. Oh, Bu. Bapak sumping. Allahu Akbar junjunan hate panutan emah geuning apa? Tongkat. Rukiah, cager. Aya pangesta, Bang. Ya. Ya tasna ku abdi. Sok. Cara budak. Rek naon mana sama nangtung di dinya? Ayo. Cager Som. Aya pangestu deh. Oh, tadi pelakeun teh cengkeh teh di tukang. Atos. Sawok. Nya eta sakantenana ieu teh apana punten ieu mah geus nyariosnya ngana merong sakdap jeung ieu tas di berat lah kitu heula. Ari ieu teh meula kawung teh kumaha? Keuneh heula engke meula kawung mah. Lampi da eta mah saminggu ge jadi. Petetanna kayak ngagaleuf, Pak. Di Taman Anggrek. Som. Eta babawaan itu bongsang. Ka dapur jalanna bisi tetangga ningalieun. Babawaan. Mama. Mane melang we Pak mah teh teu daek sare belang peuting sok sieun apa teh kumaha teh maklum ka salaki atuh da ya Allah. Engke mah ini tanu engke mah terek milu we Pak. Ditinggalkeun sok teu pararugu jauh jeung apa teh meni sabulan ge asa sataun Pak. Panyanak naon? Apa mawa gelang ke rumah? Iya geura. Coba anggo cekap deh. Keur ku apa diasupkeunana, apa nu ngasupkeun, Mah kitu we teu mamprak. Tah. Asup. Lebet Pak cekap. Kita naon sih? Satara apa mana kerang kieu berlian? Berlian menang mekprek urut umur. Aduh apa ngangek kami jakius hae Pak? Apa asa pias enak mah lebet angin? Keroknya kumaha? Gawe engke. Barudak ka mana? Amangan ngemulung jamu katongo. Oh, ka Abi Tuti. Nya kabi entut. Entong entut, Tuti we. Ngewa nyebut entutna. Ulah nyebut entut. Ulah nyebut entut, ulah. Acokna udah buka kumaha? Ini page kancing le Pak. Wah, sapagus nage kancing. Sok apa nak parangan ka dieukeun. Tah. Ka sangsang we dibuka Pak. Nya reudak. Ke kumaha nya lakihitnya di kepetan. Kancingan. Rai sapatu hilap deui. Gugup mate teu da emoti dinten Kamis, Jumaah, Sabtu, Ahad, Senin, Salasa basa aya. Basa aya nu arak-arakan teh. Marak mau. Poe ti poe Rebo Pak emot teh apa? Hate teh meuni Padahal ulah sok dipikiran mah
isi gerikeun we salaki mah. Apa Pak lek mam ayeuna? Keun lagi sedap deui. Tas mam nya di rumah makan. Lah, teu wani apa mah lamun keur dipanyabaan teh mah ulah nyangka sok senang-senang poya-poya keluar asup rumah makan. Lamun mangih kadaharan anu ngeunah teh ras inget ka pamajikan. Aduh. Ningali budak ceuri keras inget ka anak di imah. Ningali awe geulis hayang. Hayang ras kanu di imah. Ada nyari sok etaeun banyak sok amak geura aja mah. Wah, entong. Mam heula nya urang panyarakeun ke emah di alas nya di papan. Ke atas salah apa di dia? Soma. Abdi Pak. Sabaraha tanggal udah pelakon itu Kang? 14 lah itu anu canak di Maseng. Ngalomangna nya kudu alus. Ngalomang keur melak cengke teh 20 meter pasagi keur hiji cengke. Supaya si akarna teu diadu jeung deungeun-deungeunna. Mohon. Ari eta cau mangla di pelakon di tonggo. Atos teh ge. Sampe atos di kamari ku abdi dibeuleum sakali. Lain sampe beuleumeun dipelak. Mohon atos. Ayo urang eueuh teh kudu leukeun di hareup teh ulah ku siricita. Red ngored cul macul puh garpuh. Kudu naon kitu sabana sariksa silipika nyaah bala dunungan bana urang kudu kitu. Kamu sigit ra tinggalin terus jantan kewajiban abdi. Hah? Terus jantan kewajiban abdi. Kade tinggalin salat kewajiban. Di waktu bulan puasa, bereng puasa, ulah kan aku nyarita bisa keur batur. Gampang batur sorangan heula. Sing daek puasa teh kewajiban keur urang. Ulang ari ngaku marukun Islam aya 5, karek bisa wae macana puasa, zakat jeung salat teh prak dilaksanakeun henteu. Susulumputan barang daang cenah pajarikeun era ku jelema ari kudu musik jeung malikeun teu ditempo hakikat teh eta nu penting mah al saumu inna ramadana kudu inget teh eta kantenan. Kayu auk napa? Apa batu? Teh Kena ku mamah kan dihuapan ku mamah. Con auk na Geun bae lah ku apa we. Itu we bukaan tas nu apa tuh. Pakaian kalotor sisihaneun. Siling geus daang som. Atos kan. Ieu satu ku abdi mukaan tas. Entah kan bae geus teu meunang maneh mukaan tas aya naon duit mah. Kamari abdi dinten Salasa teh kitu ngantosan juragan teh da saur ibu bade uih dinten Senin Salasa teh aya wae. Lah ampun som di Jakarta teh kamari teh aya naon mobil deum teh kudu 1 juta tahun ngora jeung HD. Tapi duitna kudu aya pageto heuh aya urang duit 1 juta teh pageto teh ya mesin lagi keur masa rame. Masa ayeuna mah keur masa sepi kieu boro-boro 1 juta. Alah ampun duit 200 ke bararanga som kudu semah kuriling keur kararieu alah kudu semah kuriling lain pencet kuriling semah kuriling kade sing salabare waktu keur kieu mah kudu inget waktu keur ayana jeung babarina dina eueuhna teh ulah sok maring kaut cenah ngamekeun da biasana keur eueuh mah. Naon teh? Naon? Kurang ajar. Lalaki mah ngeunah we pamajikan mah li di imah. Teu boga duit belaan cek paribasa jaga adenya rane ngajuan cincin naon segala rupa. Ngurus anak. Kade. Naon tara pugu-pugu eta tas dibabetkeun segala rupa. Salaki teu datang capek tanya heula nu bener itu kumaha mimitina. Pangapa kitu pling? Aing mah lagi teu sudi, kasihan teh lamun teu kapaksa mah sia si Umi ka aing nguruskan. Keke heula kumaha ieu daerah ku tetangga naon ieu teh? Oh, ini potong. Keke heula kumaha ieu soalna ieu? Som kumaha som? Duh, ka teu terang abdi mah.
Saha nu ngasut ka maneh? Hah? Saha? Aya sia mantu kami, serahkan ieu aya. Keheula kudu puguh. Soal nyerahkeun gampang, pas saya sautak setik ulah kana talak heulanan. Naon itu sareng naon? Kadi som. Henteu ah biasana di dieu. Adi yo maneh. Urang butuh keur kieu mah ku jelema. Keur ribut mah. Dieu. Tadi yok maneh dinya. Kumaha ngitina dulungan maneh pangna kieu. Tuh ka di mah terang dah. Aya naon geus ye? Ulah sok wakanga mah keulah. Pok caritakeun tanya naon kasalahan salaki. Akang teh karek balik, tas dibuka. Tempokeun ieu naon tah? Naon? Tanya kumaha? Pantes henteu balik nyaba. Akang sing inget ya, urang teh lara balangsak miskin mimiti tepung jeung aprok. Baju hiji lesot mani usaha koreh-koreh cok ayeuna geus tenang duit geus loba, bana geus hadiah, sawah geus lega, tegal geus boga, imah geus alus, mobil geus boga rek nyeri akang teh manyanungkeun. Heureuy awewe playboy. Naon? Itu tempo naon tah ieu tah? Dijeulkeun tah cek sugut tah naon tah ieu teh naon? Batur ge teh saeutik jelema nu nyanung, rek dua rek itu jadi persoalan. Tapi cing atuh gelung awewe mah jeung pakaian awewe tong dibawa kana tas. Sok ngomong. Iya naon tak iya? Ayo apa? Som, duka di mana tuh terang? Di dia di juru. Sok aku. Sing inget mana teh sidik kedua tilu sidik. Sahan hayang ka maneh baheula. Kalau aing teh hayangan kesukaan boga milantu ka maneh teh. Maneh teh keur budak teh budung. Buduk jelema teu boga anakna akiri dah aing anak dorong intelektual tak. Era ku tetangga batal atuh puasana kitu mah. Leuwih ti ngorowek irung leuwih ti ngorong. Leuwih. Ieu gelung saha? Sok, ieu gelung saha? Ngomong kasungut. Ieu pakaian saya rok tah, rok minum setan. Tah, geulang. Pakaian awewe lipun setep sadol belum usaha. Duh ampun lah geus hareui kitu si Jana si Agus lah. Akang geus sumpah kalaban janji moal nganyerikeun kana hate pamajikan. Akang moal nganyerikeun kana batin pamajikan. Ieu teh lamun akang keur init ka pagawean apan kamar teh deket kamar Haji Jena. Ieu teh ku si Jena meureun diasupkeun gelung jeung papakean teh ngaheureuyan supaya akang dicarikan ku pamajikan. Sabada ngomong kumaha ngomong ku moal atup ngomong kitu kitu tak. Oh, bae tah urang mah. Ini Raku tetangga ceurik mah. Nyeri mah teu karasa ku batur, kulit teu karasa ku batur. Pamajikan mah belaan kumaha salaki datang buru-buru diusapan. Dipencetan dikingdakan nyarita teh nyeri awak pasti bieureun si urang sia ngajeng goreng jeung kurang ngajar. Ini nyawa teh ka urang batu jajan. Kumaha sih ngadengeun geura. Biarkeun urang nya wae. Som kumaha som? Aduh kado hari mati istiis di dieu. Geus. Teu percaya jig dayakeun kumaha kasih Jena kasih Agus. Hareureuy teh. Salaki babelaan kudu dijieun suku. Lamun urang nya ngajalankeun teu bener nya anu katok mah geus tabrakan mobil da man kadoakeun sok tabrakan geuning salamet wae. Aduh kumaha urang nya ka pamajikan? Hayang geulang tah, hayang kongkorong tah. Hayang kadaangan naon di pentan can naon anu teu laksana, kabeh ge laksana. Aya naon geus aing serahkeun nek balik. Kalau wakene nu hayang ka aing masing juragan camat naon oge. Ngomong naon? Ada. Teu pantes ya we ngomong kitu. Ada. Ngomong naon bieu? Penyeritakeun anu banu hayang teu pantes. Urang mah can puguh dosana. Naon kasalahan urang? Nyanung teh kudu bukti, bisa kawin ayeuna sakaligus babari. Kudu minta surat izin heula, tinu kolot teu gampang. Ya Som. Mana nunutan Som? Nya. Tunuh juragan lah ting dari ngarana lah. Som.
Mana masih kena ngomong? Serahkeun we Kang. Lamun abdi teu diserahkeun abdi teu suka. Lalaki kurang ajar. Tuh, akang jadi kalepasan ngeungeul sia. Gan entong kana teu teungeul gan ah, bili eta. Gan bili pareupeus. Rukiah. Dampeleun akang anu ngulangkeun kana sirah anjeun hampura. Ya. Ya akang. Ya. Akang kalepasan. Akang sumpah demi Allah demi Rasulullah akang teu nyanung. Eta masih jenal heureuy jeung si Agus. Akang lain narik ini tapi mualila. Nya. Sakedeung dikuluskeun barang. Ya. Ya. Mau di Malang, ego aya tuh. Akang ini. Som, tulakan mantok. Mangga. Kese neng lah. Eta sing sabar we. Neng tegetihan di pahala namanya ku pasidi. Sama sigana aing mah harapan rumah tangga jeung dudungan maneh lalaki. Aing ngarek balik we aing mah kieu teh. Tapi entong waka uwi ngantosan heula pasidi kue awon sareng gorengna goreng sareng awon goreng sangu awon sareng goreng sangu hadena sangu goreng jeung hadena kedang ngantosan heula itu sasalaki caroge deungeun sangu caroge na kitu cek abdi tamu nih. Allahu Akbar. Hari ieu aya gitu. Sidik. Oh, Pak Haji Jenal mah Oh, Pak Haji. Mangga kalebet Pak Haji. Jenal aya. Mangga teras kalebet. Mangga teras ka dieu. Nyokot cai atuh. Naon barintit bangun tas ceurik. Ah, henteu Haji. Geus balik ti Jakarta na Sidik. Wi tadi anjeunna enjing-enjing dinten 7:30. Lah. Ngaji teh eta perlu nama. Rek nyawalakeun soal sawah anu wawatesanana adek jeung si Rohman anu aya tangkal kaso di Lebak. Eta teh ari ku si Bisri nama waktu dijual ka Rohman puguh susuratanana. Tah ayeuna teh pan ku Kang Haji geus lepas tina akad. Hari kamari aya meureun 2 bulan mah ari teh aprok di pancuran waktu basa Mararani. Hawar-hawar aya gentra beja sidik perlu sawah gitu lain. Dilegat atuh Haji. Nyakeun heula. Nyari ke Kang Haji gitu lain. Ari si butuh-butuh teuing duit henteu. Ngan bisinya perluna butuh sawah sidik dieu. Jadi ieu som di luhur. Biasa Ji dia. Sakantenana abdi teh kitu Pak Haji puntennya. Da teu asa-asa kitu ka Pak Haji teh waktu ngadamel bumi ieu pan kampung abdi geuning kantos nya mesen kaca sagarupit teh kitu di tangan Pak Haji. Pun lanjut ke tadi teh sumping gitu jam 7 langkung gitulah jam 8. Maksud teh janten sanes bade nyawalakeun masalah pribadi atanapi soal rumah tangga gitu. Ai datangna teh puguh pika sabeleun, pun lanjut datangna teh pi amekeun kitu nya jadi timbul emosi abi jadi naon kitu aja ya. Sirah abi pan dikeungel ku anjeunna tadi. Janten kieu Pak Haji. Tenang we nyarita mah jeung kolot mah supaya jentre kadengena tuluy.
Ari abdi ka salaki teh kitu dangan aya basana burung kalung bodo gelo da salaki sorangan. Abdi teh kitu muka tas anjeunana gitu da wih nyaba teh kirang langkung parantos sabaraha panginten 10 dinten lah kirang langkung gitu. Nya tuluy. Abdi teh kacida rewasna Kang Haji mangga bayangkeun Kang Haji dibuka ku abdi tas teh disangka ku abdi pakaian kitu nu bakal diseusehan nya kewajiban pamajikan ari pakaian salaki kotor. Nah, anak dibuka teh tas teh Kang Haji gelung istri nya gelung palsu angean rok mini sagarupi lipstick at kecantikan we aponto pasarang sajabana. Anda bayangkeun Kang Haji saha nu teu panas saha nu teu amek pamajikan li ngadaguan ti poe ka poe ti peuting ka peuting ngadeuti ka dudua supaya salaki teh sing aya dina ginanjar kasalametan rahmat ti Gusti anu Maha Suci sing jauh balahi praktik sing babari duit sing lancar usahana nyolong bade jeung kayakinan Pak Haji mangga bayangkeun ari alasanana cenah heureuy cenah jenal cenah tah Kang Haji tah sakantara bae naroskeun nya Kang Haji teh kitu cenah sareng Agus heureuy gelung dilebet-lebetkeun kana tas Kang Sidik ari kahoyong abdi upami leres teh mah Kang Haji heureuy kitu ulah sok kaleuwih heureuy teh margi nah heureuyan kitu teh eta teh janten ngarobi kana paraosan istri Ke sing anca kurang kaharti kumaha cenah cek sidik soal gelung teh mun sur saroge abdi teh cenah gelung teh cenah lain ngahaja nyanung atawa naon-naon cenah sok hareuli teh ka bina-bina cenah si gelung teh diarasupkeun cenah ku Haji Jenal cenah jeung ku Agus. Allahu Akbar demi Allah demi Rasulullah mun Pak Haji kudu kitu rek nanaonan jeung iraha Kang Haji aprok jeung sidik pan kanyahoan meureun kuning di dieu geus hampir 2 bulan buat aprok jeung sidik teh Kang Haji mau ulah sok dibawa-bawa eta mah sidik we bisa ngomong aing alasan ngabaleng-barkeun teh ka saha we nu inget ngaranna ulah nih Kang Haji mah geus kolot lah ulah dibawa-bawa kana soal kitu komo pribadi rumah tangga batur mah sieun Kang Haji ge da boga pamikiran atuh nyasom Tenan Haji teu kompak ya naon teu Oh jadi panginten Kang Haji teh henteu ngalebet-lebetkeun gelung kadinya teh antara pakaian istri demi Allah demi Rasulullah moal dipake labru mah sumpah eta teh da Kang Haji teh geus ka Mekah jelema nu geus jarah goreng patut rupa mah kudu sagala wayah nyaritakeun sumpah lamun teu jeung kanyataan kalawan fakta kitu Kang Haji teh. Aduh aing geus panas deui ya. Yakin si sidik nicak hulu ka aing. Nyaritakeun ai teh tiis sadieu meungeusan. Kadenge jadi teh heureuy Agus jeung Jenal. Ayeuna Kang Haji pan kitu buktina. Ulah dibawa Kang Haji meneh. Soal eta mah Kang Haji mah peun ulah geus kolot era. Ari pibalikeun sidik kiraha duka da nyarioskeun mah nyana teh bade uina teh teu nyarioskeun ge tah da bade uina ge nya bade angkatna ka ditu ka abdi teh make noel seuri sagarupa tah yang ngadenge seren ngalak-ngalakan kitu teh ka majikan teh mencara nu heueuh nya lamun kitu mah yakin si sidik teh nyanu Gusti nu agung ai lalaki rumah saya aing kawasa cuk cerek kawin teh nya padahal kawin teh lain ulin maksudna kawin teh hiji hayang boga katurunan anu hade teu dosa kitu. Kang Haji mah moal lila teh dan yang terewelang hareupeun Kang Haji ge soalnya lu dari Kang Haji mah tuh patula patalina jeung pribadi rumah tangga batur neng lilanya bade uih we nya nya dila atuh atuh geus sakitu ge tarapati pugu kana amis teh kana haseum atuh tarapati kanu gahar-gahar eta mah rada pati kadinya mah saeutik patina maneh Pangga Haji sama abdi Bu yakin kurang ajar si sidik teh nama pajarkeun can diheureuyan ku Haji Jenal jeung ku si Agus gelung diasup-asup kana atas buktina dina kanyataanna Haji Jenal teh ngaku make sumpah demi Allah demi Rasulullah lamun datang si aku aing di karate geus datang si aku aing di judo adi mah ulah disanak neng ayeuna kieu gerak ka desa mah panto hareup kuncian panto tukang kunci ngajeng
Pantai dapur kunci, jadilah kolongokeun. Maksudna Kumaha urang mah? Tong loba cerita naon-naon. Keun, sialamun datang ku aing ati-ati can nya, amak aing eueuh 2 3 rukiah tiba heula ge. Assalamualaikum. 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 Oh. Sidik. Sager Gus. Ada aja. Di mana-mana? Kemana tuh kieu we lah. Inung budak can baralik deui keur arisan. Barudak we kitu sok anu uli nu kawetan nu kakulon. Kumaha bejana ieu di Jakarta bangun hasil. Hasil naon keur kieu puguh keur sepi enak teh lah. Keur sagala sepi kitu salah kieu lain. Kudu sabar. Pokona mah dik dina usaha mah ulangan ukur bisa nyarita aya pasang aya surut dina pelaksanaan dina waktu aral ulah sararea ayeuna mah teu diwilah-wilah teu dibiji-biji sararea aya naon geuning semunu pinting pisan kieu ana teh Gus ieu mah nya urang sacara naon kitu rek disebut Minang Seraya minta tulung pek ari saya teh kamari teh ka Jakarta. Ya, terus hari balik ke Jakarta teh maklum lah ente ge nyawa serangan mending kana adat saya. Oh, geus nyaho rewog. Tampus. Paribasa rek insaf pek deui geuning nya. Nya kitu narima we kitu aya kana kalakuan jeung dosa mah da teu bisa leungit kuring teh aya main tara cara batur judi tara ulin teu puguh tara teuing dari ka awewe mah cara ningali ngambek kadu we gitu. Jigana eta mah moal bisa dileungitkeun dik. Sigana eta mah can ponok umur mah moal leungit. Tadina sugan pamajikan teh teu ngarakalaongeun deui aya ku Minang mah tapi henteu deui. Pantosna teu ngarakalaongeun aya ku Minang mah. Cacag nangkaeun kitu geus tuman deui geus kebal henteu di pamajikan teh. Tuluy kumaha dongengna. Ana teh balik di Jakarta, nya di Jakarta kitu jeung nu ngora artina mah lah karasak besar lagi meureun aya anyar pangantin jeung nu ngora pokok naon. Istuning silipikanya silipika geugeut teh meuni dijieun-jieun sumpah jeung sayu merayu segala rupa teh. Boro-boro keur waktu sare kacai ge pan meuni babarengan ari anyar keneh. Dahar silih huapan. Hordeng teh teu bisa muka nutup aya paribasa jandela nutup lain wayah gitu. Jadi anak teh narima we lebah dinya mah jadi teu bisa leungit panyakit nu sarupa mah. Ieu cangar beunang ku anu jadi beuteung beunang ku anu lalieur beunang ku anu atuh lamun keur susah bingung beunang dihibur ku kaset upamana kaset ti asmara sepi ing pamrih rame ing gawe. Tapi penyakit ieu mah nu sarupa penyakit anu sarupa maleungit. Penyakit naon dik? Nya penyakit titinggalian gitu. Jadi teu kaop ningali hate besok jorojoy gitu. Teu jadi meureun teuing kumaha teuing pamajikan nu ngora teh sugan nya ngahaja. Ari ana isuk teh nya gebrus mandi rapi ka meja. Tas teh teu dibuka deui tuluy dijingjing. Terus si horeng kumaha kayak heula kuring teh tuluy kana mobil jadi cegur mesin mobil disadah yang ini ngagerung cara ngagerung nah teh kuring sada dongeng geuning ngawangkong maka dibarengan ku gerung na mobil cara gerung hate kuring tuluy kumaha celak kuring diuk tina jok mobil nyarande disagigireun batur-batur ge araraya malah sagigireun kuring aki-aki paselang jeung nini
Ulu kuring kasentrungkeun ku rancatan di tukang jeung guranil da oplet mah ditumpukeun bari jeung loba muatanana. Oplet ti bisa maka tepikan di jugjug sabab sok kukulingan heula nyamper buatan-buatan bari nyebut di dinya teh anu cenah. Lah entong dikitukeun sada dongeng puguh. Anu biasa we atra bari ringkes dik, sing sidik. Ai datang teh ka imah. Gus. Kuring teh biasa we silih pikasono jeung pamajikan. Ari kanu tinggi gerek nanya heula da urang macan ngalaman nyanu. Ari eta lamun tas cenah ngora kanu kolot kumaha rarasan. Ari keur kuring tapi teuing keur batur mah sok jadi sono deui. Oh bener maneh ngarampus dik. Rampus ai ka itu sono kali sono mah bener nguah wae rampus rewog. Rewog. Tuluy kumaha? Ai barang datang ka imah kuring tonggoy ngawangkong jeung pembantu jeung soma ai tas dibuka puguh we kuring teh reuwas Gus ujug-ujug bolower bae tas teh ka kuring kana sirah malah nepi ka kahanap aur-auran pakaianna ge aya naon eusina pangna kitu nya eta ai barang ditempokeun teh aya gelung pamajikan nu ngora gelung palsu jeung bajuna nu barukat hejo samping batik Solo jeung rok mini na atuh teu bisa ngomong kumaha nya di dinya anak teh kieu we nyarita teh ceung ieu teh si Agus jeung Hajena ari Banyol sok kaleuwihan tah eta mah kuring mah tulunganna Gus lah ayang tentrem di rumah tangga jeung sugan nyaho jang jawokan bong bolongan mentasaran kumaha ari jampena nyanung kuring teh ari nyanung mineng ari elmuna can nyaho ieu nu susah teh. Nah kudu kadukun-dukun mana paraji-paraji nu sakti ti mendi sugan eyang nu kudu disembah ku kuring nu mana lamun kudu puasa sabaraha poe kudu kentel pejit sabaraha bulan kuring sanggup. Da teh jauh jeung kanyataan jauh jeung cita-cita atuh Gus. Hayang nyandung teh tadina mah lamun heuh pas sore teh beuring nu kolot jeung nu ngora teh ngageneng leungeun urang kencak atuh ka bioskop. Mun ngora make barukat nu kolot make barukat ka handapna sarua. Atuh waktu dahar tiluan ngariung kitu. Waktu sare ngariung tiluan kahayang mah daranyang teh ngahaja meuli nomor 2 supaya mah keur tiluan itu jauh sumoana kana rapi sagala rupa ge dik teu nyaho ilmuna mah bahaya kudu nyaho heula atuh ilmuna bisa kitu geuning Agus nyarita cara Mang Baskara di kitu-kitu ih lain ieu mah. Ari ilmu nyanung teh siga enteng tapi bangga siga babari tapi hese. Ayo kanyang ilu bola tenang we dik tong keung-keung nyaho rapi asal aya syaratna. Nyaho syaratna disuntik kudu di kuliah ngaburukeun macul kudu dibere anak ge kudu aya we keur ngebul-ngebul wae mah. Jago duit urang Jakarta. Beres soal eta mah Gus. Pokoknya anak mentulungannya ya ayana geus bingung. Ente pernah nyanung? Baheula, ari anak mah baheula memang nyanung teh can ngarasa cerewe. Da kompak jeung babaturan sapagawean. Lamun rek balik kanu kolot nyieun surat keur kanu kolot. Rek balik kanu ngora nyieun surat keur kanu ngora. Tuh tanda tangan babaturan teh dipercaya atuh kuring mah tara ngomong naon-naon datang-datang ke sok surat diusapan beres ieu ari alasan kuring baheula kahiji pareum listrik deui teh kadua dunungan can balik ke Singapura deui kieu geradi ari syaratna nyanung teh aya 4 rupa. Kahiji kudu murugul, kadua kudu mantangul, katilu kudu ngarahul, kaopat kudu ngajentul, ditamahan kudu kalima kudu ngabedul. Tuluy kumaha teh Gus? Kining ente mah rada nyaho. Is atuh nguseup lele ku sangu mah moal meunang. Di nguseup lele mah sakurang-kurang cacing kalung. Ainu kolot teh saha ngaranna? Rukia halus ngaranna mah Rukia.
Kahiji syaratna nyanung kudu murugul, kadua kudu mantangul, katilu kudu ngarahul, kaopat kudu ngajentul, kalima kudu ngabedul. Ulah disangka somong lamun kuring nyeritakeun ngabedul. Sabab eta mah ieu mah nyeritakeun lain bedul sok dileuweung cara. Ari hartina teh kumaha? Ayo ai syarat-syarat nu tadi teh nya enak ku kuring rek dicaritakeun tapi sing tenget ngahartikeun di mana geus naon kitu geus kapake sarta geus kacatet dina hate kudu buru-buru ka kuring barang bere sakumaha nu dipenta ku kuring. Kahiji syarat nyanung kudu murugul teh hartina ya ulang ngalajur nafsu apan geus dilaksanakeun ain nyanung mah tadi. Nah, kadua kudu mantangul hartina kudu bedegong. Oke, eta kudu dilaksanakeun. Ai ngarahul hartina kudu gede wadul. Nu nyanung mah da teu make ngawadul mah salah. Cara daang teh jeung deungeuna, cara ilmu teh jeung damarna, cara damar teh jeung caangna. Tinu ngora rek kili di kadu kolot bebeja budak geuring. Tinu kolot rek kili di kadu ngora aya rekaman mendadak. Tinu ngora arek kili kadu kilu salilana. Jadi eta pagawean nu nyanung ngarahul atawa gede wadul. Tah lantaran kilir teh kudu saujratna bebeja mah moal ngawidianan. Tah ari anu kalima ngabedul hartina kumaha bae ora esok keluar leor teu puguh cekeleunana hartina kudu cara belut sawah. Siga enteng tapi bangga siga babari tapi hese ditewakna hartina lamun aya paribasa muning dicekel kalukna jelema dicekel omonganna keur anu nyanung mah eueuh kitu teh. Ngan di mana boga hutang ngeunaheun ditagih kanu kolot keur dinu ngora ditagih kanu ngora keur dinu kolot tuh ari ngeunahna eta geus ka ditu diusapan ka dieu diusapan ka ditu apa ka dieu apa ka ditu emah ka dieu emah ari geus ka ditu teu ditampa ka dieu teu ditampa kapaksa ngagoler ditepas atawa na mobil kaharti nya tapi kuring nu bingung ye lain hayang ngarapihkeun Gus hayang kuring ditarima deui ku Rukiah. Ayeuna mah kieu bae geuning tuh kajijena. Puguh kuring mah kareuwasan Gus. Pajarekeun teh kuring ngasupkeun gelung kan atas. Hor. Ari Kang Haji bi tas di ditu kitu. Tas di ditu dik. Mun badami heula atuh jeung urang. Ari Kang Haji dicaritakeun kumaha? Ah, henteu we da sieun ka Boa Doraka. Alah berat di wae ya. Geus ngeunaheun bieu hampang geus berat di we na Kang Haji teh lain jelema nu geus ka Mekah atuh. Sing ngarti we Kang Haji urusan kitu mah bantuan ngawadul. Ari sieun Doraka aing kudu ngawadul keur naon jarak ka tanah suci. Ah, Kang Haji salah. Urang jadi haji teh kudu tutulung kanu butuh, tatanan kanu susah ngarapihkeun kanu pasea. Nya teh sudi aing dulu anu gede wadul. Alah, Kang Haji ana sok haji jeung tepeng ali geuning kitu kalangkong. Nya heueuh. Nya pira aku aing lalajo wungku jeung si Saban. En mah kieu bae lah. Mending balik we heula dik. Benerkeun heula burung palung bodoh gila pamajikan. Nya dik, pamikir kuring ge kitu. Daya paribasa atuh saluhurna tak-tak moal ngaluhuran sirah. Sagagahna lengkah awewe moal cara laki sing bisa we nyarita. Ayeuna apa maksud urang kanu ngora kumaha? Ah, kuring mah jigana ari kieu mah harapan nu ngora ge. Tinimang kuring kudu pisah jeung nu kolot bari geus loba anak leuwih hade papagatam jeung nu ngora we kuring mah da naon aing ngaran bogoh mah da ka pamajikan atuh 2 bulan sabulan ge geus beak nu penting mah kasih sayang atawa kanyaa. Pan kalapa ge urang teu butuh kalapana wungkul sing inget yen dina kalapa teh aya hiji minyak anu lebih penting batang kalapa dipake urang goreng jadi bisa pan kitu. Karena kalapa urang pada penting luhur belaan ditaekan mahal belaan dibeli berat belaan ditanggung ieu kana kalapa sababnya ho dina kalapa aya minyak ieu nu penting. Lah dari ngawangkong masih lain teh pinter. Ngan eta we sohorna teh hanya kana kucuk cerekna. Kawin. Mus kawin. Deung kawin teh lamun tarang ngalipuhkeun sararea. Ya atuh kuring geus sabar lah. Rek ngaprokan la pamajikanna bisi kumaha onam alusna bantuan Kang Haji jeung Kang Haji ka ditu. Ah, teu sudi urang mah. Jeung supir maneh we kitu badamian ngawadul mah jeung komplotan wadul wungkul tiluan. Batur mah ulah. Nya. Anji, ulah kurang-kurang hampura we mun Kang Haji tadi kategor di imah. Ah, nah ada deh kata naon-naon.
Jadi aku we lamun gitu mah Kakang Haji si lain aya golosorna 5 bungkus kumaha engke. Pati-pati ngawadul ge aya hasilna ngeleun. Ngaji eta ulah kira-kira kampura we lah. Ngalamun abdi aya ributna naon, Kang Haji ulah teu nulungan. Oh, ari aya mah keur dewek teh nana. Gus, kaganggu ieu nya Agus. Or teu naon dik. Hari anak mah datang gitu kita raka mana-mana. Ima kieu we mere sarannya ka pamajikan burung palung bodo gelo ge jeung besok main teugel ka we mangewa. Mah disebutkeun jago ka jeung awe make bulutuk beletak. Malah lamun urang narima kana kasalahan, narima urang salah cicing we di pahala teunggelan ge ulah sok ngalawan. Da sakuat satarikna ge teunggel awewe. Jadi gitu. Ya. Mangga tuh ah. Doakeun ka sadayana Haji. Ge. Rukia akan datang. Kang Sidik, akang teh nyaho yen titi geus ninggalkeun alam dunya. Allahu Akbar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyakit ngadadak? Penyakit kolera. Alhamdulillah tatangga anu satia kabeh geus kabantu ngurebkeunana. Rukia akang kampura. Tina akibat akang nyandung sarta akang mupujukkeun ka hayang nafsu ngalaksanakeun kana amarah nu teu kawadah. Akang nepi kalali di temah wadi pohok ka pamajikan jeung ka anak. Akang narima kana dosa sabab Gusti anu Maha Suci moal ngaganyar jeung nyiksa ka satiap makhluk anu kumlip di kolong langit anu hidup di alam dunya. Anu nyiksa jeung ngaganyarnya tergantung kana tekad laku lampah jeung amal perbuatan. Kasalahan akang bakal ditarimakeun dina poe ieu. Teu perlu dipanyangkeun dibincik di biji-biji dipedar dipejer beas eueuh hartina. Saeutik sakali patri akang teh emang nyanu, tapi ayeuna akang sumpah saksina bumi jeung langit Rukia nu ngora pamajikan akang bibi bakal diserahkeun. Sarta muga-muga anjeun sing daek riung mungpulung kalawan dijurung ku hate anu mana. Urang silih pikadeudeuh ulang banyu rasa tresna, urang uyup madu kaasih, urang saperti biasa. Katingali panon anu ngayemeng. Maksud akang si panon anu ngayemeng. Dikeun abdi manarima kana kadar jeung papastian lamun bener akang sadar sarta insaf. Abdi ge burung palung bodo gelo kasalaki bakal narima Kang. Jadi akang ayeuna babalik pikir. Akang babalik pikir. Tapi abdi mah bakal percaya bakal ditinggalikeun ti ayeuna kaharep nah bener akang bakal satia jeung simpati. Rukia Kang Sidik, akang hampura geus ngulangkeun leungeun kana sirah anjeun. Akang geus kumaha kitu sabab teu kuat nahan emosi jeung nafsu. Moal anu ngahampura kasalahan salaki mati pamajikanana. Akang ge nya kitu. Moal anu ngahampura kasalahan pamajikan ibati salaki. Kaharepkeun leungeun anjeun duanana. Maksud akang Kaharepkeun leungeun hampura akang. Kieu Kang Sidik, akang teh semut ayeuna kaharep moal ngajalankeun deui kitu. Akang sumpah moal nyanung deui. Moal Saksina bumi jeung langit bulan bintang anu keur midang ucang-ucangan bulan sapasi anu nemong. Ku ayeuna maot budak akibat akang ngalajur nafsu. Akang teh semut ada janji moal nyanung deui. Kang Sidik, Rukia Kernaon mana nya som? Laja film. Tadi kieu we keteta lah Gusti ngahaja-haja mah sabaraha. Cenah cek ajengan. Ganjaran siksa anu naong teh leuwih ti fitnah, tapi naong nu mani mah henteu. Ieu naong malam Jumaah. Naong nu mani mah henteu, meunang naong nu mani. Kang Sidik, poe ieu kabagjaan keur urang. Nepi ka kiamat, hirup urang bakal bagja. Sanajan sagala eueuh. Ari silih pikanya Ahmad, akang nu abdi. Lamun akang jadi coyetna, Abdi getang teu jadi mutuna Kang. lamun akang jadi sangu, Abdi jadi dengeuna. mun akang jadi mobil. Abdi jadi owner dealna. Naon maneh som? Laja film. Rahasia perawan. Wah.
geus tong di pikiran budak nu geus eueuh. Sarta ti sempet ayeuna kahareup akang bakal ngajalankeun insaf sarta beres wes pikeun ngajungjung rumah tangga anu bahagia.